Yasyruku bakal moncorong. Kumaha yasyruku bakal moncorong, bakal caang naon kolbun hatena hiji jalma. Suwarul akwan sementara ari pirang-pirang ayeuna gambaran dunia. Ay al mukawwinat, al akwan teh mukawwinat, nyata gambaran pirang-pirang ayeuna urusan dunia. Minal adamiyin ti bangsa adami, wa ghairihim jeung salian adami. Eta muntobiatun anu nancem bi miratihi dina henteu hatena eta si jalma. Biati qodihi kalawan patekadanana ayeuna eta si qalbu. Anna saestuna ayeuna eta suwarul akwan. Eta taduruk bakal ngamadorotkeun eta suwarul akwan. Watan pau jeung bakal ayeuna naon? Watan pau jeung bakal manfaat eta suwarul akwan. Watu toliuhu jeung bakal ayeuna ningali. Watu toliuhu jeung bakal ningali ayeuna eta qalbuhu ka eta naon? Kana eta suarul bakal ningali kitu tanya. Laha kana eta suarul akwan teh. Laha kana eta mukawinatnya. Fi husuli amri madina hasilna urusan perkara minal umuri tina pirang-pirang urusan wa ta'alluqi jeung cumantelna ayeuna eta qalbu kan hatewe qalbu nya qalbu di dieu mapan meureun ka jelema ongkoh kitu tanya da anu ngaranna qalbu teh ayana dina diri manusia gitu. Kaifa yashruku qalbun suwarul akwani. Kumaha ayeuna bakal moncorong, bagaimana ayeuna hati seseorang akan terang, bakal moncorong sementara dina hatena eta jalma teh pinuh ku urusan dunia. Kitu tanya muntobiatun anu nancem pimiratihi dina henteu hatena eta si jalma. Tah. Makana mun hayang cenah urang hate urang teh nya mah bisa lebih melihatnya mencek urang manaon seukeut bengras kana ningali ayeuna pirang-pirang kebesaran Allah maka hate urang teh entong pinuh ku urusan pirang-pirang dunia. Bagaimana bisa merasakan kehadiran Allah sedangkan dina hatena ge pinuh ku bag-bagan urusan dunia, kesibukan dunia, kesulitan dunia, kabingung dunia dina qalbu urang. Ya teh naon salah satu ayeuna kitu tanya dampak nanti ketika jelema salat geura taros. Man ketika salat ingat keneh ka Allah, ingat keneh kana padamelan. Ti mimiti akbar nepi ka beres dina otakna teh urusan dunia we. Ti mimiti urusan ayeuna udang sare nepi ka urusan arek sare deui. Udang sare tadi mah urang teh nya udang sare teh beuteung lapar padahal keur salat mikiran udang sare keneh keur salat padahal untung teh cenah heueuh aya cenah geuning sangu jabak kaburangan urang teh saur teh tapi untung aya sangu dina kasro saeutik deui 5 menit deui kana adan urang bisa dahar keneh padahal keur salat lain kerek sahur tapi urusan dunianya yang sebelumnya waktu sahur masih keneh kabayang dina naon dina hate urang mentak hese. Urang mah hayang bisa keur salat hate bisa hadir menghadirkan Allah hese kunaon taya jawabanana saur Syekh Ibnu Athaillah kaifa yasyruku qalbun kumaha hate bisa caang ningalina kebesaran Allah ngahadirkeunana ingat ka Allah sementara ayeuna dina hate urang masih kene melekat urusan-urusan keduniaan. Am kaifa jeung kumaha kaifa yarhalu bakal ayeuna bisa berangkat eta hate aya siru tegasna bisa berangkat hate ila Allah menuju Allah wa huwa mukabbalun ay muqayyadun bi syahwatihi sementara ayeuna eta qalbu eta mukabbalun anu ditalian qalbu urang masih dibelenggu muqayyadun tegasna ditalian bi syahwatihi kawan pirang-pirang ayeuna kahayang atanapi syahwat dunia hawa nafsu an nafisah nya hawa nafsu hawa bisyahwati pirang-pirang hawa nafsu na eta jalma
an-nafisah perkara cenanya anu pikaresepeun an-nafisah di dieu wal muqayyad ari ngaran perkara nu ditalian eta la yumkinuhu moal mungkinhu kana eta muqayyad non asairu lempang mun urang ayeuna sampean suku urang ditalian bisa lempang moal nya begitupun ayeuna hate na manusia hate seseorang moal bisa urang hate urang menuju Allah nya melihat kebesaran Allah terbuka ayeunanya menang kana nurna Allah moal bisa lamun hate urang masih kene di talian naon anu nalianana atuh nu nalianana nyaeta syahwat nya hawa nafsu dunia masih kene cinta kana dunia resep kene kana dunia mah hese cenah hate bisa menuju ke Allah ama atawa kaifayat mau kumahayat mau ngarep-ngarep eta si hate ayat hula kana yen asup eta naon zalikal qalbu eta hate hadratullah kana kehadirat Allah maksudna hadratullah teh bi ayyu syahida ku yen nyaksian eta si jalma ka Allah wa huwa bari ari si jalma eta lam yathar teu suci eta si jalma min janabati gofalatihi tina pirang-pirang ayeuna kapohoan nya kataledoran nya kelupaan anu disarupakeun eta poho teh kana naon kana hadis jinabah atanapi junub ayat tegasna min gopalatihi tina pirang-pirang pohona eta si jalma asyabihah nu disarupakeun bil jinabah kana jinabah tuh jadi kalimat janabati gopalati teh nya eta naon idopat musyabah beh kana musyabbah nya kayak ngarti mun ngaji johar maknun ngarti nu geus ngaji johar maknun asyabihah nu disarupakeun bil di jinabah kana jinabah ningali kaula ayeuna macan keur nagog di jero WC bari ngaheujeun kira-kira eta teh macan beneran apa si Husna oh si Husna nu disarupakeun jiga macan dina pada gagah awakna nya baheula maena mah leutik awakna pakama sapertos perkara yang yumnau anu dicegah naon al junub min duhuli tina asupna jalma nya tuh al masjid kana masjid ayeuna bagaimana seseorang bisa ayeuna menuju kana hadratullah bagaimana seseorang bisa merasakan kehadiran Allah bagaimana seseorang bisa menatap Allah bagaimana seseorang bisa nikmat ketika ibadah salatna ngaji Qur'anna hatena teh nikmat begitu betah kumaha rek betahna salat kumaha rek betahna ibadah wa walam yathar min jinabati gopalatihi sementara naon manehna encan bebersih tina naon tina tadi teh nya pirang-pirang goplah pohonya poho ka Allah dileungitkeun ka poho leungitkeun ayeuna pirang-pirang ayeuna naon teh perbuatannya maksiat segala rupa we leungeun panon suku beuteung merenya nu bisa ngahalangan kana naon urang bisa ningali kana bisa musyahadatullah-nya ya aing pandi mameureun aya nu geus bisa musyahadah mah berarti ya ahli ma'rifat pan ku kang ku ayeuna dina kitab ayeuna dina kitab ayeuna naon dina kitab Sapinah ya ayanya mentak Safinah teh naon cenah kapal kunaon kitab Sapinah ngabahas fikih make dingaranan Sapinah teh apan ayeuna kapal kitab Sapinah teh pinuh ku pelajaran fikih pangaran kitab Sapinah mentak fikih itu atanapi syariat disarupakeun kana kapal syariat torikat ari torikotna nyaeta laut teh lega nya Imam Ghazali umpamakeunana kieu laut teh lega nya dina kitab Minhajul Abidin nya laut teh lega si laut lega ieu teh disebatna tarekat ai tarekat teh perjalanan menuju Allah mentak aya tarekat Qadiriyah tarekat Naqsabandiyah kitu tanya tarekat ciri khasna punya ciri khas masing-masing zikirna punya zikir masing-masing aya nu muter teh geuningnya nanti tarian supi teh muter kunaon teu utah sebab naon dan diputerkeunana lain awakna kok tingali ku urang awakna
Kita tanya nu muter teh ari hatena mah teu muter tetap menuju fokus kepada Allah yang satu. Kitu cenanya mata teu mentak dibuka. Terus naon deui aya tarekat, aya naon aya syariat, aya tarekat, aya hakikat atanapi ma'rifatnya. Gitu syariat kapalna, tarekat perjalanan ayeuna lautna, sementara ayeuna hakikat adalah kedalaman lautannya yang mengandung berlian. Memeh urang ayeuna kana tarekat teh urang teh kudu boga kapalna heula, pikihna heula sing bener, nya ngajina sing bener, bab pikih kakarak menuju tarekat, kakarak sampai dituna menuju naon, menuju ayeuna perjalanan hakikat. Gitu. Eta prosesna susunanana. Kama yumnaul junub sapertos jalma nu junub, jelema boga junub sah teu asup ka masjid meunang teu? Teu meunang dilarang min duhuli tina asupna eta si jalma al masjid ka masjid. Begitupun jelema menghadap Allah dilarang. Temanya hatena ge tertutup jauh, lamun di mana-mana hatena teh naon masih kena pinuku janabat, masih kena ku janabat, cacak-cacak jalma junub nu sifatna syariat rek asup ka masjid geus teu meunang ka masjid sebabna anjeun boga junub adus heula bersihan heula kakarat anjeun asup ka masjid mentak kunaon lain ulah sare di masjid lain ulah taya ka dieu lompatna teh beusi urang ayeuna ngimpi naon ngimpi jinab ngimpi junub ngimpi baseuh kitu tanya dosa urang dosana naon nyata pan cacak-cacak ayeuna jalma nu boga junub teu meunang asup ka masjid ari mah urang misakeun ngahaja sare di jero masjid hayang naon hayang ngimpi jinabah komo eta mah dosana dobel ngahaja hayang teu dihaja cenah kumaha nya urang ngajaga adab-adaban we cacak-cacak asup nage geus teu meunang komo urang posisi aya di jero masjid tak keur sare teh pek junub nu di luar ge teu meunang nu boga junub mah nu jero talapung teh meureun. Nah, lain ulah sare di masjid kitu nya. Lain ulah tabisi kitu. Kadzalika saperti ditutur yumnau dicegah manjalma istawalat anu ayeuna istawalat nu condong alaika eta si manon algoplatu ayeuna poho min duhuli hadratir rabb tina asupna ayeuna nya tina menuju atanapi asup ka hadirat Allah. Atanapi merasa dekat dengan Allah, diperhatikan Allah, musyahadatur rabb. Am atawa kaifa kumaha yarju ngarep-ngarep cenah eta hate ayaf hama kana bisa paham eta si hate daqo iqal asrori kana ayeuna pirang-pirang perkara nu sir kana pirang-pirang lembutna eta asror gitu we langsung we daqo iqal asrori kana lembutna pirang-pirang perkara anu samar jaba geus samar jaba lembut coba hayu jaba samar jaba lembut cacak-cacak samar ge geus teu bisa dikanyaokeun komo dibarengan jeung lembutna aya dina kasamaran wahia jeung ari ayeuna asror teh eta al-ulumu pirang-pirang ilmu ad-daqiqatu anu lembut allati taruddu ala qulubil arifin anu tertolak cenanya eta ngaran ulumul daqiqah ala qulubil arifin kana pirang-pirang hatena ahli marifat bakal tertolak rahasia lembut-lembutna rahasia nyata ilmu-ilmu Allah lamun di mana-mana dina hatena eta jalma terdapat tadi teh nya masih kene loba goplahna junub jinabah goplahna jeung moal mungkin ayeuna bisa nepi kana hate anu bisa ma'rifat atanapi qulubil arifin wa huwa bari eta sinta jalma eta lam yatub can tobat eta si jalma min hapwatihi tina pirang-pirang kasalahanana bagaimana seseorang bisa memahami rahasia lembutna rahasia anu dibikeun ku Allah kana hatena eta jalma sementara eta jalma teh can dosa tina pirang-pirang ayeuna kesalahanana. Naon dimaksud asrar dan al ulumud daqaiyah ilmu rahasia-rahasia ilmu sir-sir kailmuan moal mungkin dibikeun ku Allah lamun hate urang masih keneh can ditobatan tina pirang-pirang dosa mun awak urang hate urang can ditobatan ku mang pirang-pirang tobat tina pirang-pirang tobat kita tanya tobat urang ka Gusti
Allah. Mata kunci namun hayang urang babari memperoleh ilmu sampai orang menemukan rahasia ilmu kuncina lobakeun tobat ka Gusti Allah. Ayat nya halo dangukeun nya urang bisa ayeuna bisa merasakan kehadiran ayeuna bisa menemukan hakikat makna rahasia ilmu kumaha merasakan nikmat ngamalkeun ilmu kumaha sementara hati urang masih keneh loba dosa awak urang pinuku dosa makana kuncina tobatan heula lobakeun istighfar. Ya Allah kunaon abdi teh ngapalkeun teh hese teuing kunaon abdi teh cenah hayang ngarti kana ngaji teh meuni hese jawabanana bisa jadi loba keneh dosa nu dipigawe ku urang tanya baik berupa dosa anu aya dina awak urang dosa ayeuna nu dipigawe ku hate urang tobatan ku urang astagfirullahaladzim. Wahia jeung ari ngaran ha eta teh naon wahia jeung ari ngaran ayeuna asror tuh eta mah perkara ya seluruh anu bakal bijil eta mah minhu ti sisa ti si eta jalma teh nya iman atau siti kolbu minal maasi tina pira hapuat merenya ari hapuat teh eta mah perkara ya seluruh nu bijil hapuat minhu ti jalma minal masina perbuatan maksiat. Yang namanya kaluluputan kesalahan-kesalahan itu timbul dari sebab ayeuna naon di sebab ayeuna perbuatan maksiat nu dilakukan ku seseorang. La ala qasdin lain an qasdin tina maksudna cenah. Wa innama tuhjabu wa innama tahjabu jeung pastina gawe tutup-tutup cenah saal musannif min dalika tina eta ditutur lima kana perkara pi anu tetep eta mate pihi dina eta dalik minal jam'i tina ngumpulkeun bainal adzati di antara lalawanan bahwa jeung ari jamu teh eta mahalun tempatna wahdil asya'u jeung ari ieu pirang-pirang perkara al mazkurah nu ditutur eta mutadaddatun anu lalawanan fa inna isyraqal qalbi karna saestuna caangna hate seseorang eta binul iman tetap ku cahaya iman. Ketika hati seseorang hayang moncorong gitu tanya caang maka carana caangan ku cahaya iman wal yakin jeung yakin gitu tanya mudadun tah eta nu ngaranna yakin nurul iman eta teh mudadun ngalawan di zulmah kana kegelapan hati allati anu istawalat nu condong nu ngaranna eta zulmah alaihi kana eta qalbu nu ngaranna kegelapan ini mudah masukkan hati seseorang. Mun jelema hatena geus poek hese diajak ibadah geda hese diajak ngaji hese diajak awak urang dipake bener hese mun ketika urang diajak ibadah berat berarti masalahna dina tong nyalahkeun batur kitu tong nyalahkeun salahkeun diri sorang mentak telepatnya sarua khair kitu tanya kumaha ubarna diri teh aya dina diri jadi tong ngarepkeun di ubaran ku guru ku diri sorangan heula ubaran awak teh nya guru mah sebagai salah satu wasilah pelantara nya antara pendorong motivasi yang memberikan jalan tetap balik deui maka ente keneh nya nu ngaranna ayeuna perubahan teh kembali diawali dengan diri sendiri birrukun kalawan pirang-pirang condong ilal ikhtiar kana lian Allah ikhtiar teh nya mun hate jelema poek maka kecondonganana kasalian Allah diajak berjamaah berat diajak ngaji berat diajak kana puasa berat kana ngaji Quran berat wiridan berat kenapa karena hatinya kotor hati kotor itu hati yang gelap kakeunaan ku zulmah ngajurungna ilal ikhtiar kasalian Allah nya wal akwan tuh jeung pirang-pirang ayeuna naon akwan pirang-pirang jajadian maksudna mah lebih kana cintana kana ayeuna keduniaan wa timadih jeung tetegeunanana nya jongjona antengna eta si hate nu poek alaiha kana eta agyar kasalian Allah wal masiru ilallah kumaha carana atuh hayang ngalepaskeunana supaya awak abdi hampang dipake ibadah
supaya awak abdi ngeunah dipake ayeuna berjamaah, dipake ngaji Quran panon teh dak boga soca teh nya naon anteng teh kitu jong-jong dipake maca Quran. Ayeuna urang teh nya sedekah cek paribasana continue terus menerus dan nikmat merasakan. Oh berarti eta jelema hatena geus naon geus menuju Allah. Wal masiru ilallah ari carana leumpang ka Allah eta biqati aqobati nafsi ku cara megatkeun pirang-pirang ayeuna naon cucuk-cucuk nu aya dina hate, cucuk-cucuk nu aya dina diri. Wayahna sombong leungitkeun, adigung leungitkeun, riya leungitkeun, hasud leungitkeun, ujub leungitkeun dina hate nu aya naon neuneun kana nurna Allah, cahaya kebesaran Allah. Allah leungitkeun ta panyakit-panyakit hate runtah, penyakit hate naon cenah? Runtah. Gitu. Mudadun lil i'tiqad, mudadun jeung lalawanan cenah jadi lalawanan lil i'tiqal. Kana naon cenah lil i'tiqal fi habsil hawa. Lil i'tiqal teh lalawanan cenah lil i'tiqad kana kabenduan pihak hawa dina nahan hawa nafsu wasyahwat jeung syahwat waduhuli hadratillah jeung asup kana hadirat Allah al muqtadiyati anu diterapkeun li taharatil qalbi kana ngabersihan hate wa nazati jeung tegasna ngabersihan ayeuna qalbu. Mudadun oge ayeuna lalawanan lima kana perkara wa arima eta alai wa ari ayeuna eta si qalbu alaikana ma min janabatil gopalati tina tadi teh junubnya tina pirang-pirang poho nu disarupakeun kana junub kana hadas junub. Boga junub jelema junub teu bisa asup ka masjid, begitupun lamun hatena jelema goplah poho moal bisa menuju Allah. Seperti orang yang junub tidak bisa dilarang masuk ke masjid. Kudu susuci lah. Allati anu muqtadhaha ari lalawananana eta janabul ghafalat eta al ibad ngajauhan kudu dijauhan wa fahmu daqaiqil asrari jeung ari maham kana pirang-pirang lembutna pirang-pirang sir al mustafadati anu mere paedah minat taqwa tina taqwa eta mudadul lalawana lil israr kana natepkeun alal maasi kana pirang-pirang maksiat wal hafawati jeung pirang-pirang kaluluputan. Wa ilaihi jeung kana ieu pendapat kawal musannif al isyaratu isyarah biqauli ta'ala kana dawan Allah Subhanahu wa taala. Ieu pesan musannif teh kitu tanya sebagaimana apa yang disampaikan ku Allah dina Al-Qur'an. Naon dawan Allah dina Al-Qur'an? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Wattaqullaha wa yu'allimukumullah. Nah ieu naon wattaqullah manana wa ma'na wallahu a'lam rasul hakikatul murad. Wattaqullah kudu sieun anjeun ku Gusti Allah wa yu'allimukum jeung bakal ngajarkeun kum ka anjeun kabeh sallallahu Gusti Allah. Ku Allah bakal diajarkeun. Tapi kudu takwa heula. Mun ente hayang ilmu laduni suhunkeun ka Allah dengan cara urang ngajalankeun katakwaan ka Allah. Getolkeun heula berjamaah, getolkeun heula istighfar, getolkeun heula ena urang tamanya zikir-zikir pembersih hati, getolkeun ngajauhan perbuatan maksiat. Lamun urang masantren di barengan jeung perbuatan maksiat moal nempel ilmu teh ajmi eta madan gunawan husna moal nempel. Sebab naon al ilmu nurun ilmu teh cahaya wa nurullahi la yuhdali asi. Sementara cahaya Allah moal euteup nya ka pirang-pirang jalma anu tukang maksiat. Ilmu teh cahaya, ilmu teh cahaya ieu teh tasbih balik takdir nama al ilmu nurun. Al ilmu nurun, ilmu teh seperti cahaya. Kumaha cahaya? Cahaya itu menjadi penerangnya daripada kegelapan. Begitupun ilmu bisa nyaangan karena kegelapan nyata nu rupana berupa kebodohan. Nah, maka wattaqullah gedekeun heula we takwa ka Allah. Nya budak sakola, budak pasantren mun hayang manfaat ilmu wayahna dimimitian ittaqullah sieun heula usaha ku Gusti Allah dengan cara apa? Ya, ngajauhan perbuatan maksiat. Handphone anu jadi sumber ayeuna inspirasi yang ente dalam kebaikan. Handphone itu kan timimiti ayeuna
perkara ibadah nepi ka haram jadah aya. Benar? Kumaha cara mensikapina tentuna dengan cara tadi teh ittaqullah. Di dasaran ku takwa mah urang teh bisa menjadi filter nu ngaranna handphone teh, bisa difilteran ku urang, bisa disaring. Kitu tanya perilaku urang bisa disaring lamun urang takwa ka Gusti geus beres takwa ka karak nu kaduana wa yu'alimu ku Allah diajarkeun nya dibere laduni dibere ilmu wahbi ku Allah asal urang naon takwa ka Gusti ka Allah wa bima jeung kalawan perkara ruya nu diriwayatkeun eta ma fi ba'dil akhbari dina sawareh pirang-pirang ayeuna berita mana ari sajal ma eta amila nu beramal eta si jalma bima kalawan perkara ya'lamu anu uninga eta si ma warosak maka bakal ngawaris ka eta si jalma sahallahu Gusti Allah ilma ma kana ilmu na perkara lam ya'lam mucan apal eta si jalma wa kullu wahidin jeung ari saban-saban selesai jimin hadil arbaati tina ieu anu opat eta sababun jadi sabab bima dina perkara ba'dahu dina sanggeus pantiba uswaril akwan maka ari cap atana bekas pirang-pirang gambaran ayeuna dunia pi miratil qalbi dina eunteungna hate eta sababun jadi sabab pinak bulihi dina naon terbelengguna ayeuna eta hate bisyahwati ku pirang-pirang syahwat karena cinta dunia karena terlalu cinta dunia kitu tanya maka akan menyebabkan hati kita terbelenggu terikat teu bisa ayeuna urang sadayana mendekat bertakor menuju kepada Allah. Oh atuh kitu mah geuning masalah natenya kunaon urang teh geuning hese kana ibadah awana mah ku sabab naon hubbud dunya wa karahiyatul maut saur Nabi ieu penyakit akhir zaman cinta dunia tapi lupa ke mati padahal urang bakal maut jelema di papadenan diuji ku Allah ku penyakit fisik ada contoh teu bisa papah teu bisa jalan atanapi stroke atanapi naon penyakitna jantung atanapi naon gulanya adik nanya lamun maot eta penyakitna aya keneh moal mun maot jalmina penyakit aya keneh moal bener moal kunaon bakal mun maot penyakitna mau penyakit lagi ngilu leungit bari ka saha Mang Cece di kobong balik kobong coba di lu aya nah jadi leungit lah penyakit aku maot teh tapi nu leungit teh penyakit fisik penyakit zohir penyakit hati leungit moal sirik hasud ria moal leungit ku maot eta kabeh penyakit fisik eta kabeh penyakit hati mah kumaha eta penyakit hati mah bakal dipertanggungjawabkan sampai hari kiamat. So tulis dirinya hari penyakit fisik mah leungit ku sabab maot tapi penyakit hati moal leungit ku sabab maot nepi ka akhirat penyakit hati urang bakal dipertanggungjawabkeun di hadapan Allah. Urang hasud ka batur, boga sifat dengki, iri, ujub, ria, nya boga penyakit takabur, nya nifaq, eta penyakit hati dan bakal terus sampai kiamat eta mah bakal menemani urang, nya bakal dipertanggungjawabkeun tah ku urang. Nya dosa-dosa nu diperbuat ku penyakit hati matak tobatan kurangnya lamun ka jelema teh meureun batur pernah nyeri hatenya urang minta hampura kitu tanya ulah nepi ka eta nu ngaranna dosa ka bawa ka akhirat bahaya watak bilu cenah adapun ari belenggu teh biha kana eta naon biha ku sabab syahwat eta sababun fil goplah menyebabkan orang lupa kepada Allah. Wahia jeung ari ngaran goplah eta sabab pikul hafatin dina saban poho wal hafwah ari kaluluputan eta sababun jadi sabab pi umil qalbi tina lolongna hate itu mata buta matanya yang buta matana yang mati
Ya, buta mata teh maksudnya naon? Mata hati. Jadi sebab tina buta, saya tulis tadinya. Sebab tina buta na hate hiji jelema, maksudnya hate teh mata hati nanya. Penyebab butanya mata hati seseorang itu karena lupa kepada Allah. Nya pohona tos nu ngaranna penyebab ayeuna hate poho ka Gusti Allah sehingga ibadah ditinggalkeun da poho ka Allah nage. Benar? Tarawih teu daek da poho ka Allah nage nu nyiptakeunana, salat berjamaah teu daek da poho ka nu nyiptakeunana ka Gusti Allah, diajak ngaji teu daek da poho ka Allah. Tah, ya al-qalbu. Hate kitu penyebab hate urang buta lolong ku sabab poho ka Gusti Allah. Penyebab poho urang ka Gusti Allah ku sabab hate urang terbelenggu. Penyebab hate urang poho ka Gusti Allah sebab hate urang terbelenggu. Naon anu ngabelenggu hate urang nyaeta syahwat atanapi hawa nafsu ammaroh teh nya hawa nafsu jahat anu ngabelenggu hati urang teh. Gitu tanya hawa nafsu sababun fi taqabbulihi bisyahwat cenah. Sehingga nah, hawa nafsu naon? Hawa nafsu dunia. Jadi ketika ayeuna urang sadayana kemudian ayeuna urang teh kita tanya hate masih kena can bisa ayeuna ngalepaskeun tina cinta ka dunia nya nu didorong hawa nafsu teh, maka selama itu pula urang bakal ngajadikeun hate urang teh naon? Buta lolong mata hate urang. Maka kudu bisa ngalepaskeun. Urang rek salat teh kosongkeun urusan dunia dina hate urang, hadirkeun kebesaran Gusti Allah. Summa syara'a teras ayeuna tandang tumandang musannif Syekh Ibnu Athaillah teh rahimahullah ya ayat kalam tadi ka bumi ya takalamu cacari ta ayeuna naon teh eta musannif ala syai'in kana hiji perkara minal ma'arifi tina pirang-pirang ayeuna pengetahuan atanapi ma'rifat linashtil muridi pikeun menyemangati para murid hatta yudrika sehingga manggihan eta si murid zalika kana eta ma'arif teh atanapi syekh zauqan kana kanikmatan patakallama maka cacarita eta musannif ala wahdatil wujud kana wahdatil wujud kana hiji tina wujud allati anu aprodat anu mencil eta wahdatul wujud bitalipi kalawan aina dikarangna ditulisna pakola maka nyarios aina ki musannif sakitu. Jadi nya penyebab hate jalma buta lolong teh ternyata banyak faktorna seueur di dieu dina kitab Iqatul Himam ditambihan deui surahanana sarahanana kahiji satulis kan ieu jelema jalmi aya ngamalkeun ilmu hese tina elmuna teh jadi teu mangpaat masalahna hate panyakit hate anu naon anu poek nu gelap jalma ayeuna nya hayang ibadah teh wegah hawana teh je sangeuk kunaon berjamaah males ngaji eta teh masalahna hate urang keur poek keur gelap ka mama ayo ka mama itu tanu katilu terasa lajengna ayeuna penyebab naon hate anu gelap teh kahiji nyaeta kusabab ayeuna urang naon boga ayeuna i'tikad anu salah tekad anu salah model kumaha contona tekad anu salah menganggap bahwa ayeuna naon menganggap bahwa asbab teh eta mere tapak menganggap bahwa asbab teh mere tapak bayar
Nah, nanti